Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirsa kaum dangu sadayana kumal kabarna pamugi wae sehat jasmani oge rohanina ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan anu diharap ku sim kuring siang kalian wengi. Pemirsa kaum dangu sadayana serta acana orang ngalajengkeun ieu acara dongeng sim kuring bade ngaturkeun nuhun ka sadayana pemirsa anu atos ngalojong. Di antarana aya pemirsa di pustaka dongengnya utami nama pengarang ieu dongeng Langlang Jagat nyata Teh Lasmi Indrinya. Didinya aya Kang Udin Pelo, aya Kang Ade Sukmana, aya Kang Edo sareng Teh Yulinda Belia nya Kang Limruh Himat, Kang Herman Pendi Teh Hilap, Kang Rijal Puji, Kang Abimanyu sareng Kang Ridwan Anom anu aya dina pustaka dongeng sareng dina YouTube nya pemirsa. Pemirsa kaum dangu sadayana ame teh nyangkolong kana waktos, mangga orang teraskeun wae ieu hanca acara dongeng dina judul Langlang Jagat Naga Langit Tumpur Bumi karya Lasmi Indri wilujeng ngadangukeun. Sekedap pemirsa serta acana urang ngalajengkeun ieu acara dongeng aya catatan sekedik di pengarang nyata Teh Lasmi nya. Dina tokoh anu namina Jinpu. Eta teh salaresna tokoh pendekar asal Tiongkok anu yuswana anom kene sekitar 37 tahunan lah pengintanya. Teras kamari sim kuring mintonkeun eta tokoh teh ngangge logat Jepang lepat ya. Jadi urang mangsulan deui lah sakedik teu lami panginten 3 menitan lah nya panginten. Mirsa kaum dangu sadaya sumangga nyangakeun ieu acara dongeng wilujeng ngadangukeun. Perbeda sikap jeung murid Ki Wilujaya malah sebalikna. Manehna gawat cengkat serta nyamperkeun pikeun ngabagiakeun kanu anyar datang. Bagia pendekar Jinfu lawas tilas orang tetepang cek Ki Wijilaya bari rengkuh mere panghormatan ka si lalaki. Bagia sobat penita Uji tembal eta lalaki anu ngaran Jifu bari imut somea. Duanana tuluy sasalaman sarta salih rangkul bari seri bunga duanana silih tanya kaayaan dirina masing-masing. Lawas tilas pendekar Jinfu duh kersa sumping ka dia meni asa kekunturan madu ka geragan menyan bodas nya kitu teh Ki Panita sakantenan abdi yang tepang sono sareng salira. Duh tos laminya abdi tependak sareng sobat tembal Jipu bari tuluy ngareret ka awewe anu digigirna. Kalarsan abdi sumping ka dia teh tenyalira Ki, tapi direncangan ku sobat abdi di negeri Sakura wastana sakata Jinpu ngawanohkeun eta awewe ka Ki Wijilaya asa kaingetan Ki Wijilaya malik ka eta awewe bari nyolongkrong. Migah ka giri-giri sim abdi tiasa wano sareng salira anu ketinggalan nama sanes jalmi biasa. Pasti salira mangrupakeun seorang seniman bela diri.
Sakata ukur males imut pang bagia ki wujilaya. Manena rengkuh mere penghormatan cara tata krama ala khas negeri Jepang. Dina wanci petingna ki wujilaya pendekar jinpu sarta kogen sakata. Kasampak kerdaryuk ngariung di tengah imah bari dicaangan ku sene cempor anu napel dina bilik imah. Maranehna guntreng ngawarangkong sok rajeng diselangku banyolan-banyolan. Dirasa cukup pikeun nguneman rineh ki wujilaya mimiti tumanya hal serius. Balik deui kana maksud salira pendekar. Sumping ka dieu saur nama tadi aya hal anu penting. Hal penting naon ki sobat? Tanya ki wujilaya ka pendekar jinpu. Oh nya, kieu ki panita. Pamaksatan abi doan sumping ka dieu wire abdi emut kana ucapan salira kapungkur. Salira kapungkur nyarioskeun pernah menakan serta kaungan lempengan batu tulis. Mohon asana mah katos nyarios kitu. Nah aya perihal naon sareng eta batu ki sobat? Walun ki wujilaya. Kieu ki panita. Hal ieu memang kacida Rusiana. Paling dirusiakeun atawa pantrangan dikanyahokeun ku setiap jalma. Sabab barahalami kapengker abdi kantos neleman kitab lonceng Nagamas di daerah Tiongkok. Eta kitab kasebat kitab langka. Alatan ku saking kolotna eta kitab nu kairaha dicatatna nu puguh eta kitab kasebat kitab buhun atau kitab hebel. Isi eta kitab memang sanes ngajarkeun ilmu-ilmu bela diri, tapi isina ukur pituduh pikeun ketentraman hirup. Gitu. Teras pendekar, ceuk ki wujilaya mimiti daria katarik kana carita pendekar jinpu. Eta kitab ukur ngambejaan sejarah-sejarah kuno Tiongkok. Tapi dina bab akhir abdi maos biji kalimat anu unggalna kieu yen awal akhir mangrupakeun titis tulisna makhluk. Awalna manusia bisa dikanyahokeun tina lempengan batu tulis Gunung Padang negeri Jawa. Tah kumendakan kalimat eta abdi asa kaemutan kana ucapan salira. Jadi batu tulis anu kantos dicarioskeun ku salira teh batu tulis purba. Jadi tonggak sejarah awal menyebarna kehidupan manusia. Ngarungu kitu ki wujilaya jadi cering kaget. Nu leres eta teh ki pendekar. Jadi batu tulis anu salami ieu disimpen ku abdi teh mangrupakan tetenggar pituduh awal kehidupan manusia. Mohon ki panita. Eta batu jadi saksi wal mula sejarah manusia. Didinya pasti ditulis perjalanan-perjalanan malah dijelaskan dina kitab lonceng Nagamas. Dina eta batu aya tulisan pituduh Rusia anu lain. Di antara pituduh gerbang nuju ka lapisan bumi ke-7, cara ngawasa iklim alam jeung sajabana. Tapi dina leres dieu sareng si abdi menda kalimat eta, abdi teu waka seueur cumarios kanu sanes. Sebab bahaya pami batu tulis purba dikawasa ku samarang jalma. Abdi sareng pihak istana tos babanantenan pikeun maluruh ayana eta batu tulis sanes bade ngarebut atanapi ngapamilik. Tapi hoyong mau sejarah awalna bangsa-bangsa di dunia. Gitu. Tapi bentuk tulisan dina eta batu hese dibacana ki pandikar. Katinggalna sanes tulisanana mangrupakeun jenis aksara tulisan anu geus punah. Tembal ki wujilaya. Mana cobi ka dieu ki manawi abi tiasa maos tulisan eta batu, susuganan tulisanana masih tulisan sang sakerta atanapi kanji. Ki wujilaya guragiru asup ka kamarna. Telila manena nguruyung bari mawa hiji lempengan batu hideung
ngebentuk segi opat. Batu tulu dijagrakeun di harapan pendekar jinpu katut kogen sakata. Kabeh pasang panon, kabeh katuju kana batu. Meh taya nu ngicep, bakatingku ngerasa kagum. Sanajan samar tapi eta batu nyamuratkeun aura kuat. Pendekar jinpu nyolongkrung leungeun, ngarampa permukaan anak. Eta batu ditata diusap, bari tenget merhatikeun setiap incina. Lamun nilik dina kadar batu, umur ieu batu kira-kira 10.000 tahun umurna. Sarta dina pahatana tulisanna oge lain huruf-huruf anu masur. Kula sama sekali teu ngenal tulisanana. Lain sang sekerta ieu mah. Sanes huruf paku atau anu liana. Ucap jinpu nandakeun dirina sorangan teu sanggup maca tulisan dina batu. Bentuk tulisanna aneh jeung teu ilahar. Ambuing. Lurus eta teh pendekar jinpu. Lamun ieu batu diperkirakeun umurna 10.000 tahun. Atuh langkung payun tibatan ayang Adam atunya. Tanya ke Wijilaya dibarengkeun ku rasa can ngarti serta kaheranan. Pendekar jinpu teu waka ngajawab sebab masih merhatikeun selak baluk tulisan anu ngabaris aya kana 20 jajarna. Talila manehna ngareret bari ngawalon. Enya sareng henteu mah doka teuing panita. Mung numutkeun penilaian abdi secara kasat mata memang nunjukkeun kadenya umur ieu batu tos 10.000 tahunan. Lamun kitu kaeyanana berarti aya peradaban sameme ayang Adam di ieu dunia atuh ki pendekar. Dina lebah dieu abdi teu acan ngartos sabab saketerangan abdi jalma anu awal kubra ka alam dunia nyaeta ayang Adam anu diperkirakeun 8.000 tahun kapungker. Nyaeta abdi oge jadi bingung. Lamun ukur lempengan batu biasa mah kahartos. Tapi masalahna ieu batu aya tulisanana. Nungun harti aya anu nyieuna ki panita. Tembal pendekar jinpu. Jadi saha tuh anu ngaguratkeun tulisan dina eta batu? Lamun teh mah nya umur langkung ti payun teh yang Adam. Nya sareng henteu mah doka. Mung abdi gaduh kasimpulan yen sameme yang Adam kubraka dunia memang nya aya kahirupan samena. Kahirupan salayakna urang kiwari. Nyaho kana tatanan kahirupan sareng geus ngenal tulisan. Mohon kinten-kinten saha sareng bangsa naon, sebab abdi teh can mendak keterangan aya bangsa sameme ayang Adam. Ditanya kitu pendekar jinpu bati ngahuleng kakurung kurasa kabingung. Manehna tuluy ngareret ka kogen sakata pikeun minta pamanggihanana. Surti kana maksud pendekar jinpu kogen sakata mimiti melu cumarita ku bahasana. Yang orang sundakeun wae nya. Abdi boga kesimpulan. Lamun sameme Bapak Adam memang aya kehirupan anu maju. Soal bangsa jeung jenis nama kula can bisa nangtukeun nah bangsa jalma atawa jenis makhluk lain. Anu jelas eta bangsa mibana peradaban anu maju. Kogen sekata si samurai kembar nyambung cerita anak-anak. Pihak kaisar ngutus kula pikeun nalungtik serta maluruh ieu batu anu diperkirakeun jadi tonggak silsilah sajarah purba. Malahan kaisar miwarang nyandak eta batu supaya bisa ditariti secara rinci. Tapi moal bisa kitu wae sakata ieu batu tetep warisan urang Jawa.
Orang salaku bangsa dengan mau bisa minjem atau nyukut gitu wae. Tempas pendekar jinpu ngerasa kurang panuju lamun eta batu tulis nepi ka dibawa endit sanajan make alasan rek ditaliti. Pendekar jinpu, ia batu merupakan warisan dunia, jadi lain milik hiji bangsa atau salah seorang. Daripada dikekeuti dia baritaya gunana, leuwih hade dipasrahkan ke ahlinya supaya bisa kaguar sagalana. Dikitukan pendekar jinpu jadi ngahuleng, tapi lamun dipikir mah memang nya oge. Leuwih alus eta batu dibawa pikeun ditaliti daripada disimpen baritaya guna. Pendekar jinpu tuluy ngereret kaki Wijilaya, bari tuluy nyerita kumaha pertimbangan salira kipanita nah eta batu bakal dipasrahkeun lamun tiamah dicandak pikeun ditaliti. Nah moal jadi balai lamun tiamah ieu batu nepi ka dibawa idit. Kula memang percaya ka anjeun. Anjeun moal rek ihanat ka kaula. Mung anu jadi kamalang naha moal nimbulkeun balai. Ku ayana ieu batu dicandak ka negeri deungeun. Tembal Ki Wijilaya pinuk kurasa kamalang. Tur bingung. Sanajan teu nyaho silsilah eta batu, tapi pirasatna bisa ngarasakeun lamun eta batu nyimpen rusiah anu gede. Manehna yakin lamun eta tulisan teh mangrupakeun piduduh-piduduh penting. Jadi bahaya lamun seug kabongkar ka jalma-jalma anu boga sifat saraga. Ari cek abdi mah moal janten mamala ki panita. Sabab anu rek dilakukeun ngan ukur nalung ti keteranganna. Kumaha perjalanan sejarahna awal kehidupan di dunia. Cek pendekar jinpu ngayakinkeun Ki Wijilaya beki diraksuk kurasa kabingung. Dibikeun kumaha teu dibikeun kumaha. Dihente-hente oge dirina kacida ngaragangan ka sobat anu pernah dalit nalika miguru ka negeri Hindia. Manehna memang percaya lamun pendekar jinpu moal kianat. Kuring jeung kogen sakata janji. Sareng sena naliti sarta ngorek keterangan dina eta batu, pasti bakal dipulangkeun deui ka dieu. Cek pendekar jinpu mereka yakinan sekali deui. Nyaheuk atuh ari kitu mah. Tapi omat, lamun geus rengse wayahna eta batu kudu dibawa balik deui ka dieu. Nuhun abdi sareng kogen sakata janji eta batu bakal dipasrahkan deui ka salira anu teu secara langsung anjeun dipercaya nyekel ieu prasasti sejarah purba. Antukna Ki Wijilaya ngijinan sarta mikeun eta batu sanajan dina hate leutikna mah teu mikeun kajurung ku pirasat anu teu genah. Dina poe esukna kira-kira wanci menceran, pendekar jinpu jeung kogen sakata amitan ka Ki Wijilaya duanana tuluy arendit bari mau batu prasasti Gunung Padang. Anu sebenarna mah kabe oge eueuh nu nyaho buh Ki Wijilaya atau pendekar jinpu sareng saurang kogen sakata yen batu tulis Gunung Padang kabehna aya opat. Anu salah hijina dicepeng ku jawara aneh Ki Buyung Ambo di tanah Dayak. Rupina cerita orang cekapkan heula di dianya pemirsa. Enjing orang teraskeun deui dina judul Lang Jagat Nagara Langit Tumuru Bumi karyana Teh Lasmi Indri mugia janten pembawa rahmana. Papunten dina sumber kelepatan bahwa bisa aya cariosan sareng bahasa dina ausan kurang renahnya pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cha.